Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wilujeng patepang deui sareng simkuring Mang Dede Rajet anu biasa mancen tugas dina acara dongeng ieu. Mohon pamirsa sadayana si Mas Diki Perkoso teh jadi manehanana teh segala cara gitunya tepikeun ka manehna hayang katingali kasep ketika hayang katingali gagah rambut hayang katingali keriting cenah manehanana teh tepikeun ka dibungkus sirahna ku cangcut gitu. Pamirsa sadayana mohon cag atuh urang tunda heula lalakonna eta si Mas Diki Perkoso anu keur digeleneng ku Juragan Darta. Kacaturkeun di lembur atawa di Karawang eta si Ainun anu keur terus-terusan diomongan kudu jadi Mang Jaja jeung Biati. Gitu pamirsa sadayana. Jadi si Ainun teh nya manehanana teh anu keur di omongan gitu ku Mang Jaja cenah mining daek cenah Ainun gitu ka si Mas Diki Perkoso sebab si Mas Diki Perkoso nyawa sorangan kitu bager gitu jadi pembantuna Juragan Darta teh. Mohon pamirsa sadayana urang tinggal lalakonna eta anu keur aya di Karawang. Prung supados teu nyangkolong tingkat. Aduh. Oh iya sawah gitu nanti Juragan Darta mah hayangna teh bararesiki ya kalaka nita Mang Jatman kalakaon teu eueuh datang ka dieu ya maka geus kudu diberesihan geus ieu mah. Nya wayahna kudu kukuring sarangan meureun ieu mah. Duh. Coba geus beurang kieu eueuh nu nganteuran dieu teh. Duh. Asa haroream kieu coba dengan tapi aduh kudu ngawayahnakeun deui. Kamana Biati deh cenanya. Ya. Aya naon? Oh, atuh. Lain kita tadi ya geus cek ya geus beurangna ke karangan teuran ka mana kitu Biati? Biati teh aya. Oh, atuh. Tadi mah ngopi-ngopi heula. Oh, nyeta ieu wa Mang Jatman teh nyeta di sawah kitu kalakal geus sabaraha poe. Ieu kalah di sawahna. Jadi dibersihan. Biati ka mana? Biati eueuh. Atuh lamun aya nu ngurus nama daya teh sawah oge atuh moal ngasihkeun ka kieu balong diantepkeun kieu. Mang Jatman di kita di kalakara rese teh keur buka pagawean meureun di nu lain. Eta budak teu dibawa kitu. Teu, Mang. Titipkeun ka si Ade. Lain eta ai Biati teh rek ka pasar rek naon cenah kitu da. Long lamun boga duit kitu eta Biati teh. Lain tadi eta non teh nganteran ya geus ieu. Aduh. Lapar. Geus lapar ya Mang ya kita tadi eta nyata cilik nuluan Mang Jatman teh ieu sawah anu sakieu baralana sih basa eta kene kuduna geus bersih eta kuduna mah. Tapi kalakal kieu ya Mang Jatman geus sabaraha lila eueuh ka dieu
gitu kudu dititah teh. Oh nanti nah ada lepet gorengan. oh iya nanti campur sakit gening oh dah eta diati dititah kan terus tadi kalau kanita maneh ainun ah jadi kieu sabenerna inun ay amang mah kitunya ngarepkeun teh dagesnya ho kitu eta si Mas Diki perkosa teh kitu manehna teh sabab geus heupeul manehna di anak di Juragan Dartana teh jadi amang teh karunya kitu ka inun sabenerna mah naon disebutkeun karunyana pana inun teh kitu geus heubeul teu boga salaki kitu jadi ai amang mah maksud teh si Mas Diki perkosa nu hayang ka Ainun teh kitu gancang tarima gitu. Jadi Ainun mah geus teu kudu pikiran sabab amang heuh nyaho kitu. Da kamari kepan ka amang. Manehanana ngomong gitu. Kan bae cenah lah lamun boga budak hiji mah 2 kilo oge cenah kitu. Da abdi mah heuh bogo kitu ka manehna teh. Manehna si Mas Diki perkosa kitu ngomong ka amang gitu. Heuh eta mah ai ceuk amang mah kitu manehna Ainun tinggal mikir sorangan we gitu ulah tepikeun kambung embung gitu da bager eta ya amang nyawa sorangan gitu si eta teh si Mas Diki perkosa teh di dituna teh di Bandung teh eta mah tinggal mikiran sorangan we eta Ainun gitu ngan ai amang mah ai maksa mah moal gitu ngan ngabejakeun we gitu terus ka Ainun terus terang gitu pastinya ahun gitu kiki kasih Hamzah oge ta Inun kalau gitu eta mah nanti Inun awe cek amang mah kitu nya amang dak nuruskeun deui pagawean soalna nu digawean can eueuh moal datang ka dieu Abang diajak siapa ya? iya Ainun ada ya si Mas Diki perkosa nelpon eta Ainun Iya naon? oh iya si Mas Diki perkosa nelpon gitu dati pasar oge nanti hati-hati kan teu meuli nanaon kitu duitna kalah katingalon dedek balanya teh oh iya nanti Ayo wae atuh hati. si Mas Diki perkosa teh nelpon gitu nanti hayang ngomong gitu ka Ainun gitu jadi manehna teh cenah geus eueuh sababaraha poe nanti teu nemalan wae gitu Ainun teh ayeuna mah bere penjelasan gitu cek di ati mah ya manehna nelpon si Mas Diki perkosa itu di Bandung da non teh teu meuli nanaon gitu nanti di pasar oge ya teh di ati teh Assalamualaikum. Ya Kang, prakosa naon?
naon Kang? Nya ai kitu lah ai cek biati mah kitu. Lamun si Mas dikit perkoso nelponan terus mah mining keneh. Dae kitu ai nun sabab biati ke nyaho kitu eta si Mas dikit perkoso teh. Bager kitu nyaho di Juragan Dartanan itu di Bandung eta si Mas dikit perkoso teh. Nuhun. Nuhun Kang. Aduh, ya sawah nanti. Gitu aja. Biati mah gitu eta inon nanti. Cek biati mah gitu mining keneh daek gitu. Lamun si Mas dikit perkoso nanti nelponan wae gitu. Sabab biati nyaho sorangan gitu. Eta si Mas dikit perkoso teh. Bager gitu jalan mana teh jeung Kak Biati ke panho manehna teh ngomong gitu cenah kajen wae cenah boga anak hiji oge cenah kitu mal burung teu dae gitu. Eta mah ai cek Biati mah tinggal kumaha ainun we mikiranna gitu. Sabab daripada kitu ayeuna si Hamzah kitu nu ngurus kitu karunya geus sakedeung daya sakola meureun keteh. Gitu cek Biati mah eta Mang Jak hadieu ayo di pasar teh nanti untuk barang beli duit takala ka poho ya Mang Jak nanti Pak ya abis dek balik gitu dan nanti mereka ditolak dek beberes di mah gitu eta geus beres eta ini eta na barang-barangna kan bae tugas tuang eta Mang Jaja. Atur tadi. Atuh kan bae syukur atuh mana orang balik eta bisi siap jaket itu deui. Teh dek sakola lain. Ke pasar ke barang beli duit kalau Pak teu bawa deui ieu teh jongnan teh. Maraha di pasar teh ayeuna mah inon teh nu beubeulieun teh jadi hese kitu lamun boga duit saeutik di pasar sagala. Sabab mararaha beubeulieun teh. Gitu jadi tadi gitu barang beli nanaon gitu udah beak duit teh poho teh dibawa gitu duit teh Kita baru saja beres bikin video di area sawah. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe di channel Dede Sutisna. Ya tukang kamera ya. Ayo buru eta Ainun. Itu si Hamzah balik sekolah si Cerik. Mohon jadi kitanya pemirsa sadayana ceritana
si Ainun teh gitu manehna anu terus di ya po ya can ya can disalin ya jadi kurang pemain cenah gitunya. Jadi cerita teh si Ainun teh gitu keur di dongsok tak supaya daek itu kasih mas dikeperkoso gitu. Mun pamirsa sadayana Mang Dede sanes kirang sono ya sapara kancanya mung waktosna nu tes nyekapan deui urang dilajengkeun deui dinu sanes waktos. Hatur nuhun pisan ka pamirsa anu tos ngiri ngarojong wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Permios. Aduh, ya sawah nanti. Kenapa? Itu cek berarti mah. Eta Mang hadiyo ayo di pasar teh nanti untuk barang beli duit tak kalah ka poho. Aduh, ya, halah menuju balik ya. Geus rada raripuh kieu ya. Ngacip turun Kang Acipnya. Nuhun ah. Ya, ketinggalan tahu Pak. Ya nuhun Kang Acipnya. Ka dia deui akhir-akhira. Ya nuhun ya. Aduh, ya sawah nanti. Kenapa?